teman-teman, kali ini saya sudah mau ngasih makan sapi-sapi guys, barang siwa toh. Oh. Nu iya ya tah. Siwa na ada. Iya nu ngaritna geus siap berangkat teh si ompong tuh. Geus mekal cai persiapan tuh lengkap. Ah, ieu kandangna ka tukangna kieu ya tah. Anjing tai ieu modal tang tuh. Taina tuh diburuk teh na genta. Sengit nih sengit teh sapi wah. Aduh, ini hiliwing kuat cek ya. Oh, sapi na ame gembul, gerembul geus gede. 2 bulan deui kitu nungguan haji nyapi. Oh. Sapi kan madang gitu nya. Tuh, iya kan sehat-sehat sapi-sapina kan tuh. Es. Jadi unggal wayah kieu tuh panas di sok moyan udang maksudnya. Hah? Tuh arek dicokot. No jeh moal ya alah. Ah, pada bandi. Sapi-sapi lagi tuh enggak sih. Alah kacugak wa. Oh. Gembul doh. Ieu tandukna seukeut pisan euy. Sapi gen madang ya jadi arudangan kudu madang nya. Oh. Aku eleku sapi gede. Urang leutik wae nya teu madang meureun. Oh. Jajar. Tapi jalan tukang ah baliknya sampun ti tukang boolna cari coba bool yo duit tuh gede tuh wah geus montok tuh modal taliang teh tah modal sapina tah anjing tuh nyapret eta buntutna lah. Oh. Tuh berarti pagi ini saya teh lagi di kandang sapi gitu nya tuh. Can mandi ya teh biasa esukna mah tara mandi jam 8-an mandina gitu nya. Oh, sip. Oh, gitu Kang. Oke teman-teman, nah itu aja konten barang kuda channelnya. Buat teman-teman jangan lupa di like, di komen dan di subscribe video kuda channel. Pokoknya mah orang Sunda nu penting metanya tong di subscribe.